Ini larong sob kieu. Ayo teh. Mintul ya. Oke gas beak rek nyium nih. Meuli atuh jal sia teh. Gas beak mah. Kan eueuh duitna matak menta oge. Ari oge duit di mana tuh ijal sia mah ngasaminggu teu usaha. Mending kaya dina ujung. Kayak itu aja kan si Dudut ngalah ieu we ngalah suluh. Hangeu kah ngalah suluh mah capek. Capek sia mah daripada henteu ieu teu hurung seuneu. Aing baheula ngalah suluh ijal. Wah, da eta mah zaman baheula, tong sok banding-banding baheula jeung ayeuna da beda. Nyeta Rijal sia teh kudu merih. Wah yang geunahna wae. Ka itu jung ngalah suluh jung. Ah, heuh atuh ah. Aing mah baheula ngalah suluh, ngalah cai. Secara budak ayeuna mah dinagas, minum oge dina galon, baheula mah kudu naeur heula. Hayang nginum teh. Mah ranjang kok budak ayeuna mah. Pamenta duit arek USG neng heula. Hayo we duit, engke lah. Naon USG heula, nu penting mah sehat we atuh. Wah, bebal sia kos orang kaya teuing hayang USG sagala sia. Ada eta beungeut maneh camohok make naon dut ku abu-abu kitu. Pan nyaho posisi budak nang kumaha. Ieu make hasilin Dudut mah. Heuh, Dudut beungeut maneh jiga abu-abu kitu geuning. Lain make hasilin make lebu eta mah nya. Si beungeut Dudut ah, ngewa sia mah. Make hasilin wapan Dudut teh glowing. Kalah jadi geuneuk kitu geuning Dudut. Jika dodol bulukan maneh mah eta mah. Ngaledek wa mah, hayu buruh minta duit wah. Ah sia Dudut, boro-boro jang USG, meuli gas ge eueuh. Tu bantuan tu si Ijal jung ka itu jung ngalah suluh angguran mah. Ah aing. Kalau hayu kehead sia teh ngalah suluh. Hayu tuh bebal ila sia mah. Banyak sebut banyak tataman. Banyak nyamuk. Naon sia teh Dudut, atuh nya wajar we ngaranna ge di leuweung sia mah karena keluar reungit wae mah. Kulit Dudut mah sensitif, nyamukna nakal. Heuh atuh da maneh mah gara-gara make haslin meureunna eta teh. Jadi digembrong da aing mah henteu mana. Nyus saya ilmu teu neurak diconcong nyamuk teh nyus. Oh, aya ayo orang sini ayo. Ayo dia. Sok balik ka dieu. Sok ayeuna pejamkan mata Dut, maneh urang si ayeuna ku aing, Bro. Benernya tong gal deui. Kayak percaya ka aing sia. Sok we turutkeun peureuh maneh. Oh iya. Tah ieu dia si ku aing ilmu teu neurak dicongcong reungit. Jeung